Amul iftar, bagian buka puasa anu aya dina bulan Ramadan. Wa aqsamul iftar eta arbaatun. Ari pembagian buka puasa dina bulan Ramadan eta aya opat bagian. Arbaatun aidon aya opat bagian di mana anu opat bagian teh nyata anu kahijina ma yalzamu fihi al-qada wal fidyatu nu kahijina ma yalzamu fihi al-qada wal fidyatu nu kahiji bagian anu kahiji nyaeta buka puasana anu wajib qada tur wajib fidyah ya. Buka anu ngawajibkeun fihi dina eta puasa teh naon al qada'u wajib ngodoan ongkoh wal fidyatu jeung fidyah ongkoh. Nah ayeuna jadi pertanyaan naha aya sabaraha bagian anu buka puasana anu wajib qada tur wajib fidyah teh aya dua wahwa jeung ari eta anu wajib qada jeung wajib fidyah teh isnani aya dua aya sabiji aya dua kahiji naon al awalu al iftaru buka puasa nate di bulan Ramadan li khaufin ala ghairihi naon cenah li khaufin teh karna mikasieun ala ghairihi kabatur dian manehanana nya non nu kahiji teh mengkhawatirkan li khaufin teh karna mengkhawatirkan orang lain naon cenah surahna seperti kumaha seperti jalma anu buka puasana teh karena nyalametkeun jalma karena naon karena nyalametkeun jalma di khaufin ala ghairi kan nya nyalametkeun jalma atawa sato teh nya kamari tos dibahas nya anu kumaha sifat anu titeleum eta sato atau jalma teh nu dimuliakeun ku syarat teh naon alias agama dimuliakeun nya ku agama teh mulia nya jelema teh sato teh mulia anu dimuliakeun ku syarat. Nah kurang ditulungan kitu lamun tah teh mah teu ditulungan eta jelema atawa sato anu dimuliakeun ku syarat teh bakal maot maka intina jalma anu buka puasa eta wajib qada jeung wajib fidyah naon cenah wajib qada jeung wajib fidyah karena naon li khaufin ala ghairihi karena mengkhawatirkan orang lain gitu nya atawa istri anu hamil buka puasa nya keureuneun buka puasa ta awewe teh kana naon tadi teh li khaufin ala ghairihi karena sieun karena mengkhawatirkan bisi anak anu dina kandungan anak kaganggu wungkul mengkhawatirkan anakna maka eta awewe intina jadi naon maka eta awewe lamun bukana puasana teh jadi wajib qada jeung wajib fidyah nya karena naon tadi teh li khaufin ala ghairihi tapi ayeuna lamun tah teh mah eta si awewe teh nya nu hamil teh bukana teh nya karena naon karena mikasieun teh karena dirina sorangan wungkul jeung kana anakna. Nah jadi lain kanulian karena mikasieun teh karena dirina wungkul sorangan nya sieun mun teh mah dibawa puasa teh dirina jadi madarat. Nah eta mah wajib qada wungkul nya teu kudu fidyah paham. Terus anu kadua tina bagian anu kahiji wajib qada wajib fidyah teh naon ya naon nu kaduana wasani al iftaru ma'a ta'khirin qada ma'a ta'khiri qadain
nya eta buka nate ma'a tahiri kodoin sarta ngahirkeun kodo ma'a imkanihi sarta kongang kodo hatta ya'tiya ramadanu sahingga datang deui bulan Ramadan akharu anu sejen datang di Ramadan anu anyar ya. Jadi diengke-engke teh ngodoan teh nepikeun ka datang di Ramadan anu anyar teh eta wajib qada wajib fidyah nu kahiji tah coba sok bacalan nu kahiji ari bagian buka ayo ari bagian buka di bulan Ramadan aya opat perkara hiji buka anu wajib qada tur wajib fidyah eta aya dua hiji jalma buka puasa Ramadan karena mengkhawatirkan orang lain surahna seperti jalma buka puasa karena nyelametkeun jalma atawa sato anu ti teuleum anu dimulyakeun ku sara lias agama lamun teu ditulungan bakal maot maka jalma anu buka puasa eta wajib qada jeung wajib fidyah atawa atawa istri hamil buka puasa kana sieun anu dikandunganana kaganggu wungkul mengkhawatirkan anakna maka eta awewe buka puasa wajib qada wajib jeung wajib fidyah tapi ayeuna lamun bukana dikasieun kana dirina sorangan jeung kana anakna eta mah wajib qada wungkul teu wajib fidyah terus anu kadua tina bagian anu wajib qada wajib fidyah teh naon buka puasa Ramadan sarta ngahirkeun qada Ramadan bari bisa qada tapi diengke-engke nepikeun ka datang deui Ramadan anu anyar eta wajib qada wajib fidyah terus ayeuna bagian anu kadua buka puasa dina bulan Ramadan teh naon mayal jamu fihi al qada'u dunal fidyah saniha ari anu kaduana bagian anu kadua nya anu tentang puasa dina bulan Ramadan mayal jamu fil qada nya eta anu wajib dina eta mah teh naon dina eta buka teh al qada'u wajib qada dunal fidyati teu wajib fidyah sebriji nah ya sebriji jalmana anu wajib qada teu wajib fidyah eta aya 3 mana coba anu 3 teh hiji jalma anu sakalor alias ayan 2 nu pohon niat ti peuting katilu nu ngahaja buka puasana posalian jima bukana ta eta bagian anu kadua teh naon wajib qada teu wajib fidyah wa huwa yaksuru nya eta loba kamugma alaih secara nubi nu sakalor teh aya 3 nya terus ayeuna bagian anu ka 3 buka puasa dina bulan Ramadan maya jam wasalisuha jeung ari anu ka 3na eta nyaeta mayalzamu fihi al fidyatu dunal qada'i nyaeta jalma anu wajib bukana teh dina bulan Ramadan non wajib fidyah nya wajib non fidyah wungkul nya dunal qada halna teu wajib qada nah ya sabriji buka anu wajib fidyah teu wajib qada aya 2 hiji jalma anu geus kolot nya wa huwa syaikhun kabir jalma anu geus kolot anu teu kuat kana puasa di bawah puasa teh geus lemah nya geus low bed nya teh mah wajib fidyah teu wajib qada mayal jamu fihil fidyatu dunal qada wajib fidyah wungkul teu wajib qada terus nu kaduana naon jalma anu
jalma anu gering anu teu ka Arab-Arab cageurna. Tah bagian anu katilu aya dua wajib fidyah teu wajib qada. Nah, ayeuna nu ka opat bagian anu kaopat puasa dina bulan Ramadan warabimuha teu wajib qada. La yalzamu fihi al-qada'u wala yalzamu al-fid yatu teu wajib qada teu wajib fidyah. Weh kabitan teh eta. Bisi kabitah heg nya. Luar biasa tah. Teu kudu ngodoan, teu kudu yahan. Arek. Moal. Aya sabari hiji jalma anu teu wajib qada jeung teu wajib fidyah. Jalma gelo we. Nah, sabiji aya 3 nya warabimuha la yaljamu fihi al-qada'u la yaljamu fihi al-fid yatu teu wajib qada teu wajib fidyah. 3 hiji naon? Jalma gelo. Hiji saha? Hiji jalma anu Gelo. jalma anu gelo. Tapi jalma gelo nu teu ngahaja kana gelona. Tapi ari ngahaja ke geloan mah teu kaci to nya matakan lamun bung wajib qada wajib bung wajib fidyah kari gelo ngan gelona ulah ngahaja kudu gelo ngadadak mentak tong dihayang-hayang nya. Sabab teu kaci nya percuma tah jeung nu gelo mah ya kelonggaran gitu teu wajib qada teu wajib fidyah nya jalma gelo nu teu ngahaja-haja kana gelona lain ge geloan. Terus nu kadua budak leutik. Nu kadua naon? Budak leutik. Al majnun mah gelo nya alladzi lam yata'adda bi jununihi. Anu henteu ngahaja gelona nya ku gelona eta silati. Alladzi lam yata'adda bi jununihi. Terus nu kadua naon? Budak sobiyun, budak leutik nek sobiyun nek sobiyah lamun sobiyun budak leutik lalaki lamun sobiyah budak awewe can baleg nya. Terus nu katilu ta eta mah wajib non teu wajib qada teu wajib fidyah sabab di non ngaranna teh dinilaina sanggeus baleg ari puasa mah gitu. Jadi can baleg mah paling nu boga pahalana non indung bapana karena untuk ngadidik supaya biasa supaya kuat. Katilu naon? Jalma anu teu wajib qada teu wajib fidyah teh jalma kafir asli naudzubillahi min da kafir teu wajib puasana ge mantak teu wajib qada teu wajib fidyah gitu. Paham? Jadi aya 3 nya teu wajib qada teu wajib fidyah teh hiji jalma gelo nu teu ngahaja-haja kana gelona, 2 budak leutik sobiun wa sobiyah, katilu kafir asli. Paham? Alhamdulillah. Wallahu